Mutamasilen ari idgham manaon hartosna teh asup. Pedah di dieu aya huruf anu diasupkeun nya eta huruf naon nu diasupkeunana huruf ba kana huruf ba sahingga efek diasupkeun teh anu tadina mah ba sukun teh kudu aya naonan qalqalah nya ba sukun teh kudu aya qalqalah rib kulantaran diasupkeun huruf nu kahijina otomatis qalqalahna oge teu aya ribbi teu kenging kieu faqulna ribbi tapi diidghamkeun faqulna ribbi ciri idghamna aya naon di dinya aya tasdid luhureun ba anu kadua ciri ba nu kahiji teh diasupkeun kana ba kanu kadua idgham. Ari mutamasilen teh hartosna samisil nya sami ya samisil. Maksud samisil teh ieu nu aslina sami makhraj sami sifat nya. Urang mah kurang apal cenah makhraj jeung sifat mah geus we sami hurufna tiap-tiap anu aya sami hurufna anu dua teh namina mutamasilen ba mayunan ba dal mayunan dal tak mayunan tak eta teh mutamasilen lamun diidghamkeun namina idgham mutamasilen. Contoh sajen supados kahartos ari mutamasilen mah henteu mutlak diidghamkeun asalkeun dua huruf sami nu kahiji jeung nu kadua namina teh mutamasilen. Contoh nu teu diidghamkeun fa mayunan fa alam taro kaifa fa kaifa sareng faala fa mayunan fa tapi di dinya mah henteu diidghamkeun namina ngan mutamasilen wungkul atawa mim mayunan mim jika dina al-fatihah ar-rahmanir rahimi ma rohimi kapayuna maliki mim mayunan mim tapi kulantaran teu diidghamkeun maka namina teh mutamasilen. Jadi mutamasilen mah tiap aya dua huruf ngarendeng sami hurufna namina mutamasilen. Ngan lamun huruf nu kahijina diasupkeun kana huruf nu kadua tamahan ku idgham jadi idgham mutamasilen. Tak kitu bentenna teh. Di dieu aya tamahan atawa emel-emel mun di lembur mah emel-emel teh naon tuh buntut. Aya emel-emel sogir idgham mutamasilen sogir idgham pedah diasupkeun huruf nu kahiji kana nu kadua bacaanana nu diasupkeun mah mutamasilen pedah huruf nu kahiji jeung nu kadua teh sami ta ayeuna sogir. Ari sogir teh naon atuh ceuk urang mah leutik maksudna saeutik pagaweanana. Saeutik pagaweanana teh kumaha? Ta A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Basir Batang Qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana surah Al-Baqarah masih keneh ayat 60 kantun fakul nadrib, kantun idribna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Aya hancana fakulna kamari dina kul nama atos lampiil. Fakulna saupami diwakopkeun mah janten mad asli atawa mad tabi'i, ngan lamun diwasolkeun jadi pendek. Fakulna langsung kana dhad nadribi. Termasuk didinya aya huruf ba mayunan huruf ba. Aya huruf ba mayunan huruf ba. Ari ba sareng ba sami henteu? Sami. Tempat kaluarna sami, sifatna oge sami, da hurufna oge sami. Di mana-mana aya dua huruf anu mana duanana teh sami. Bari samemehna atawa huruf nu kahijina disukunkeun, ieu jarang kapendakna nya. Maka namina teh manawi emut keneh. Idgham mutamasilen. Namina teh naon? Idgham. Ieu mah teteh makan ya. Idgham mutamasilen sogir.
bade mutamasilen bade mislen oge sami saleresna mah ngan ari mislen makan tangtu hurufna dina hukuman mimpae nomor kaduana aya idgham mislen sogir eta mah hurufna hiji naon mim ta ari mutamasilen mah hurufna seueur asalkeun hurufna sami bade naon we hurufna mah kajaba wawu sareng iya nya bade ba mayunan ba ta mayunan ta sa mayunan sa tuluy kaditu nya kajaba wawu sareng iya maka namina teh idgham mutamasilen sogir bade nyebat mislen mangga ngan bisi pahili jeung hukuman mimpae sabab ari mutamasilen teh gaduheun bala dua mutaqoriben hiji deui naon mutajanisen nya mutamasilen mutaqoriben mutajanisen ta eta tilu baladna teh mutamasilen ari idgham manaon hartosna teh asup pedah di dieu aya huruf anu diasupkeun nya eta huruf naon nu diasupkeunana huruf ba kana huruf ba sahingga efek diasupkeun teh anu tadina mah ba sukun teh kudu aya naonan qalqalah nya ba sukun teh kudu aya qalqalah rib kulantaran diasupkeun huruf nu kahijina otomatis qalqalahna oge teu aya ribbi teu kenging kieu faqulna ribbi tapi diidghamkeun faqulna ribbi ciri idghamna aya naon di dinya aya tasdid luhureun ba anu kadua ciri ba nu kahiji teh diasupkeun kana ba kanu kadua idgham ari mutamasilen teh hartosna samisil nya sami ya samisil maksud samisil teh ieu nu aslina sami makhraj sami sifat nya urang mah kurang apal cenah makhraj jeung sifat mah geus we sami hurufna tiap-tiap anu aya sami hurufna anu dua teh namina mutamasilen ba mayunan ba dal mayunan dal ta mayunan ta eta teh mutamasilen lamun diidghamkeun namina idgham mutamasilen contoh sajen supados kahartos ari mutamasilen mah henteu mutlak diidghamkeun asalkeun dua huruf sami nu kahiji jeung nu kadua namina teh mutamasilen contoh nu teu diidghamkeun fa mayunan fa alam taro kaifa fa kaifa sareng faala fa mayunan fa tapi di dinya mah henteu diidghamkeun namina ngan mutamasilen wungkul atawa mim mayunan mim jika dina al-fatihah ar-rahmanir rahimi ma rohimi kapayuna maliki mim mayunan mim tapi kulantaran teu diidghamkeun maka namina teh mutamasilen jadi mutamasilen mah tiap aya dua huruf ngarendeng sami hurufna namina mutamasilen
ngan lamun huruf nu kahijina diasupkeun kana huruf nu kadua tamahan ku idgham jadi idgham mutamasilen. Tak kitu bentenna teh. Di dieu aya tamahan atawa ML mun di lembur mah ML teh naon tuh buntut. Aya ML sogir idgham mutamasilen sogir. Idgham pedah diasupkeun huruf nu kahiji kana nu kadua bacaanana nu diasupkeun mah mutamasilen pedah huruf nu kahiji jeung nu kadua teh sami ta ayeuna sogir. Ari sogir teh naon atuh ceuk urang mah leutik maksudna saeutik pagaweanana. Saeutik pagaweanana teh kumaha? Tah kan ari sogir teh cirina sogir teh huruf nu kahijina disukunkeun di mana-mana pakumpul dua huruf tuluy nu kahijina disukunkeun maka namina teh sogir. Jiga di dieu idrib bi dua ba nu kahijina disukunkeun ta eta teh ngajadikeun ngaran bahwa eta teh sogir. Sareng heula qaidah sogir geura bil mutajanisaini summa insakan awalu kulli sogiro samian mutajanisen eta nu kamasuna lamun pae nu awal sogir ngana. Tah didinya teh kan aya bahasa lamun paeh nu awal sogir ngaranna. Lamun dipanjangkeun mah di mana-mana kumpul dua huruf tuluy anu awal alias nu kahijina disukunkeun maka namina teh sogir. Da urang mah teu ngarti teh kana bahasa Arabnya padahal mah tos jelas summa insakan awalu kulit pasogiro samian. Di mana-mana kumpul dua huruf tuluy nu kahijina disukunkeun maka namina teh sogir. Nah, jadi sogir teh peda huruf nu kahijina disukunkeun. Dalamun huruf nu kahijina di barisan mah sanes sogir tapi namina teh naon? Kabirnya. Lamun dua nana di barisan mah namina kabir. Tuluykeun qaidahna au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Lamun dua nana di barisan maka namina sanes sogir tapi kabir. Sapertoskeun nu tadi kaifa fa'ala maka fa mayunan fa bari dua nana di barisan eta mah namina kabir atawa ar-rahimi maliki mim mayunan mim ngan dua nana di barisan atuh eta mah namina kabir. Nah, jadi lamun nu kahiji disukunkeun namina sogir, lamun nu dua nana di barisan namina kabir. Ayeuna kana hartosna sogir hartosna teh leutik, kabir hartosna teh gede. Maksudna di mana-mana eta huruf rek diidghamkeun, rek diasupkeun. Ari sogir mah leutik maksudna saeutik pagaweanana
naon pagaweanana teh tinggal ngaidgomkeun huruf anu sukun. Lamun tadi teh mah fakul nadrib bi, maka eta ba nu sukun teh tinggal diidgomkeun fakul nadrib bi. Jadi saeutik pagaweanana teh hiji ngaidgomkeun. Ari anu kabir mah pagaweanana teh gede, ari gede teh loba garis miring. Naon loba teh naon wae nu dimaksud loba teh eusina mah dua. Naon nu dua teh? Lamun pakumpul dua huruf bari duanana di barisan sapertikeun kaifa fa'ala. Dina surah naon eta teh? Al-Filnya alam taro kaifa fa. Lamun rek diidgomkeun kabir mah loba pagaweanana teh. Naon wae loba teh? Hiji nyukunkeun huruf anu kahiji asalna kaifa fa, maka huruf nu kahiji kudu jadi sukun heula. Jadi kaif fa'ala nya, kaif fa'ala sabada disukunkeun kakara diidgomkeun jadi kaif fa'ala. Jadi idgham kabir mah disogirkeun heula, sabada disogirkeun kakara bisa jadi idgham ya. Anu gampang mah da eta mah hubunganana jeung masalah idgham nya. Dina idgham kudu antus kinal awal wa tudrija pisani bisi hese eta nama keur manu bieu ge rada rieut nya. Di mana-mana aya huruf anu sami nya heg nu kahiji disukunkeun maka ku disukunkeun nu kahiji teh jadi ngaranna sogir. Atuh di dieu ba sukun mayunan ba di barisan teh namina idgham mislen sogir. Pangna disebut idgham pedah asub. Naon nu asub teh? Ba nu kahiji kana ba nu kadua. Nganu asub teh bacaanana wungkul. Naon cirina asub? Aya tasdid. Pangna disebat mutamasilen pedah huruf nu kahiji jeung nu kadua teh sami nya, mun dipanjangkeun sami makhraj sami sifat. Nu katilu pangna dinamian sogir pedah huruf nu kahijina disukunkeun sareng qaidah idgham mutamasilen. Sogirna entos tadi qaidah idgham mutamasilen. Infis sifati aya seratanana aya nga infis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mislaini fihi ma ahab. Sakinin ka qawlihi idzahaba
tos teh ku diaos nadomna. Jadi kieu nya. Hiji di mana-mana aya dua huruf bari nu kahiji jeung nu kaduana teh sami, maka namina teh mutamasilen. Bade ba mayunan ba, tak mayunan tak, dugi ka tungtung. Kajaba nu dua huruf nate iya mayunan iya sareng wau mayunan wau. Contoh sapertoskeun fi yaumin kabayang teh hurufna fi didinya aya iya disukunkeun, yaumin aya iya nu di barisan, iya disukunkeun mayunan iya di barisan. Kan lamun ningali patokan umum kuduna dikumahakeun, diidgomkeun sabab pakumpul iya jeung iya bari iya nu kahijina disukunkeun sami jeung ieu ba mayunan ba bari ba nu kahijina disukunkeun. Tapi sakalieun dina iya mayunan iya atawa wau mayunan wau mah teu kenging diidgomkeun. Sanajan ningali tina hukum asal mah kudu naon? Kudu idgom. Tapi sakalieun wau mayunan wau jiga isbiru wasobiru contohna tadi, atawa iya mayunan iya sapertoskeun fi yaumin eta mah teu kenging diidgomkeun. Alesanana teu aya di dinya mah aya tawa li alla yadhhabal maddu bil idgomi, sabab bisi saliru nya bisi leungit madna ku pedah diidgomkeun. Kan ari iya paeh sabada kasroh teh naon? Bada JR mad. Wau paeh sabada PS teh naon? Mad. Hukum mad geus ti heula sahingga lamun ayeuna diidgomkeun madna bakal jadi leungit. Asalna fi yaumin, lamun diidgomkeun fi yaumin leungit madna, atawa isbiru wasobiru lamun diidgomkeun isbiru wasobiru leungit madna. Anu mana mad mah hukumna asal da geus aya ti tadina ge. Ari idgom hukumna anyar, da aya soteh idgom mah lamun macana diwasolkeun fi yaumin lamun diwakofkeun mah moal aya nya, maka bisi leungit madna ku sabab idgom. Atuh iya mayunan iya jeung wau mayunan wau mah teu kenging diidgomkeun. Keun we teu kaharti oge nya. Kasimpulanana di mana-mana aya dua huruf nu sami bari nu kahiji disukunkeun namina teh idgham mutamatsilen shogir, pangna disebat idgham pedah asub, pangna disebat mutamatsilen pedah hurufna sami, pangna disebat shogir pedah huruf nu kahijina disukunkeun. Tosnya fakul ribbi teu kenging dikolkolahan. Fakul ribbi tapi langsung fakul ribbi. Eta namina idgham mutamatsilen shogir. Teras fakul nadrib bi asokal hajar. Bi aso didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun. Atu alif teh statusna janten huruf mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna jasane sukun
atuh disebatna di dieu sabada huruf mad kapayuna huruf naon kaf. Ari kaf teh sanes hamzah sanes sukun, kulantaran sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli. Jadi di nabi aso namina teh mad asli, pangna disebut mad pedah panjang, pangna panjang pedah. Aya huruf mad pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Ngan mad asli sok disebat mad tobi'i, pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watak anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat. Atuh kulantaran teu kurang teu leuwih tina dua harkat mad tobi'i teh panjangna sabaraha harkat? Dua harkat. Da ceuk tadi ge teu kurang teu leuwih atuh panjangna teh dua harkat. Kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat. Kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat. Sabab mad asli katelahna mad tobi'i. Mad asli teh mad tobi'i tea, mad tobi'i keneh mad tobi'i teh tea. Ceuk saha mad asli mad tobi'i tea teh? Qaidah, saran qaidahna wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasami awalan tabi'an wa hu mate aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna. Mana nu jadi qaidah? Mad asli tabi'i eta katelahna. Lamun dilempengkeun mah mad asli katelahna mad tabi'i. Panjangna teh sabaraha harkat? Dua harkat. Kumaha maksud dua harkat teh? Dua kali lipateun anu teu dipanjangkeun sapertikeun di dieu biaso tambahan sokna hiji deui biaso tinggal dicurug jeung jajangkung biaso ta ieu nu dua usikan teh hijikeun sorana biaso ayeuna hijikeun biaso ta ieu teh nami dua harkat. Jadi dua harkat teh gabungan tina huruf anu hiji bari teu dipanjangkeun. Biasosoka kaya kitu nya panjangna teh biasosoka ayeuna hijikeun ieu anu sodna biasosoka maka anu keur diajar harokat mah nu maca Quran nya sok kikieuan we curugna teh aya di urang matara dikira-kira we nya kadang panjang kadang pondok nya eta teh lamun apik mah biasosoka berarti biasoka tah ieu dua harkat. Kumaha lamun lima harkat? Lima so berarti so tah sakitu lima harkat teh nya lamun bade ngabandingkeun harkat. Cenah macana gancang biasoka ieu na ge milu gancang biaso so tah jadi milu gancang nya. Jadi dua harkat teh sanes 2 detik tapi baheula mah 2 ketuk. Ngan ngetuk ieu kumaha bacaan biasosoka hijikeun biasoka tah kitu lamun bade ku 2 ketuk. Jika baheula mah 2 harkat teh 2
ketuk. Kumaha 2 ketuk teh? Ah gitu we pokona mah. Tah maksad kitu we pokona teh tergantung bacaanana. Jadi 2 kalieun bacaan huruf anu teu dipanjangkeun lamun 2 harkat. Nah eta nami 2 harkatnya. Anta muda sautaka bi qadri nutqi bi harokataini. Tah lamun ceuk urang mah 2 kalieun panjang anu teu dipanjangkeun. Ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka walaranana teh malatawaqufun lahu ala sababun huruf tujtalab kana sabab mad asli tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin au sukun min ba'di maddin fattabi'iyya yakun balik takana tabi'i kabeh huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mad teh sadayana aya tilunya eta wawu alif iya anu dikumpulkeun dina lapad wayin sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya fi nuhiha huruf tilu sadayana dina lapad wayin dikumpulkeunana ngan peda huruf mad nu tilu teh ngagaduhan syarat lamun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun wawu disukunkeun samemehna didomahkeun lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun ceuk urang mah alif pae ba'da jabar wawu pae ba'da ps iya pae nga sareng qaidah syarat mad wal kasru qablal ya syartun wa fathun qabla alif multazam wau iya ps jr numaina alif jabar syarat huruf madna ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i bi asokal ha alif lam mayunan ha ari ha teh salah sahijina huruf komriyah nya huruf komariah cek urang Sunda mah urang Arab mah berat teh nyebut komariah teh komriyah ngan urang mah urang Sunda baelahnya huruf komariah anu sabaraha anu 14 anu dikumpulkeun dina lapad ibghi hajjaka wa khaufaki mahu aya ha aya dina lapad naon dina lapad hajjaka nya dina lapad hajjaka atuh namina teh alif lam koma riyah anu mana huruf komariyahna sok disarupakeun kana bulan sedengkeun lam tina alif lam nama sok disarupakeun kana bintang ceuk patokan di mana-mana cahaya bulan katingali alias ti peuting maka cahaya bintang oge
katingali. Biasana di mana-mana cahaya bulan katingali maka cahaya bintang oge katingali. Lamun dikana hurufkeun di mana-mana aya huruf komariah dibaca maka lamna oge dibaca. Lam nu sukun teh aya sorana el biasokal hakal taelna teh aya nya el teh minangka nama bintangna eta teh henteu biasokah hajar tapi biasokal hajar. Jelas lamna teh ari jelas teh izhar atu alif lam komariah macana wajib izhar. Jelas naon nu jelasna teh macana lam tina alif lam. Anu hakikatna mah sanes alif lam tapi naon ieu teh hamzah lam da bisa narima baris. Lamun biasokana teu dibaca ieu dibacana al hajar. Kulantaran sok narima kana baris maka ieu nu nangtung teh sanes alif tapi hamzah. Aslina mah sanes alif lam tapi hamzah lam. Ngan sok aya nu nyebut alif lam keun we maksudna mah hamzah lam eta teh. Sareng qaidahna tina lilami we lilami al halani qoblal ahrufi ulahuma izharu hafal ta'rifi alif lam dua tingkah hukumna kenana qabla arba'in ma'asyratin khud ilma min ibghi hajjaka wa khauf akima memeh 14 cokot sing merena nya ibghi hajjaka wa khaufatima. Tos ya. Biasokal hajaro lamun diwakofkeun rona jadi dikumahakeun disukunkeun diawasna ta tabkhim tarkik tabkhim ari tabkhim teh kandel maksudna mah henteu teu nyengir hajar hajar teu kenging hajar tapi hajar teu aya ti ditu mah henteu nyengir teh teu aya nya ti ditu mah annutku bil harfi ghalidhon tak kitu bahasana teh ngan hararese dipahamina ku urang henteu nyengir we nya hajar hajar teu kenging biasokal hajar da teu kenging kitu nya henteu ari mantak ngarobah kana harti mah ngan secara tajwid salah. Di mana-mana aya ro disukunkeun baris samemehna dipatahkeun atawa didomahkeun maka rona dibaca tabkhim. Ari tabkhim teh kan dal maksud kandel teh ceuk urang mah henteu nyengir ya. Sareng qaidahna mirro akama au tuftah au ghairuhuma salian titar tandalkeun bae jabar tawa PS contohan sing sae. Maksud jabar tawa PS teh eusina ro dijabarkeun sareng ro di PS-keun atawa ro sukun sabada jabar atawa ro sukun sabada PS. Ngan dina qaidah mah diringkes
jabar tawa PS contohan sing sae. Naon jabar tawa PS teh maksudna ro anu dijabarkeun sareng di PS-keun atawa ro sukun sabada jabar sareng ro sukun sabada PS. Salianti eta maka rona dibaca tarkiknya, dibaca tarkiknya, dibaca ipis, dibaca nyengir. Ngan aya nu digajabakeun ke deui. Fajarat terus isa sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya